Ya isukan teh kaundangan areudeup moal. Lamun eudeup isukan make baju naon abis sarua kabeh. Mending warna hideung we, bae beda model mah. Yang penting sarua warnana. Aisyah Fitri kumaha tah? Ah teuing nis urang mah. Da baju nage eueuh, pan angger baju nage eta deui. Geus urang nganjuk kasih tati. Nganjuk kasih tati biheung dibere. Pan maneh nyaho urang mah teu akur jeung si tati mah. Kalem lah kek urang dipanganjukeun. Emang eueuh boga budget sabaraha? Aya 200.000 mah nis, bari jeung eta ge sesa menang minjeum. Meni maksakeun teuing atuh teu boga mah ce. Ih justru kudu hedon. Da ieu mah anu hajat ge baru Cepitri. Saingan atuh meni maksakeun. Yang geus atuh aya mah urang beberes heula nya. Pokokna mah standby we engke. Nis omat kasih tati manganjukeun. Saizna jumbo urang mah, tapi omat ulah dibejakeun cek urang. Era. Ayo. Kredit. Cenun, dek ngeredit baju deui. Moal wakat tapi bukan mari ge can lunas. Kan bae atuh can lunas mah cenun, nu penting mah lancar mayarna. Ayo gerak tinggalian. Kadieu gerak tempoan. Barang anyar, loba. Cenis, kadieu buru kiridit, ya buru kiridit. Sok buru gerak pilihan, ya araranya remedit edition. Sakadi kadieu buru tempoan ya kiridit, buru. Baju naon wae eta teh tapi lupa segala aya, dek gamis, dek celana cangcut, kutang, sok atuh ditinggalian ari Cah Haji. Ari gamis ieu sabaraha? Bae ka Cah Haji mah 300.000. Ini mahal-mahal teuing 300.000, 100 atuh tati. What? Meni teu kira-kira, cenah Cah Haji orang kaya, ari nawar bisa ngeunahna. Cah Haji mah geus hafal bahan atuh, paling di dituna ge 50.000-an. Ya, Cah Haji, emang kayana 50.000-an. Ongkos bikin gak dibayar. Sekarang ngerjain ke orang gak dibayar. Meni asa kira-kira Cah Haji mah nyapirakeun kana tenaga batur teh. Moal bari nage Cah Haji mah cara meuli di nu kieu. Sok sarua jeung batur. Cah Haji mah sok meuli nage di butik. Abis teh sarua jeung batur. Wow. Geus atuh anjuk we ku urang tati. Aya saiz jumbo eueuh. Ih, kabenaran, ieu saizna jumbo. Emang Cenis kan saha? Make jeung kudu make saiz jumbo. Da Cenis mah saiz M oge mahi. Pokokna mah aya we keur babaturan urang. Saha sih babaturan Cenis teh? Kegal urang nagihna ka mana? Ari ieu keur babaturan Cenis mah. Keur Cepitri. Atuh keur Cepitri mah tong 300, 400 we, da eta mah besti ece. Nah, 400 apa nanti 300? Berhubung Cepitri besti ece, sudah tenar, sudah FYP, susah bayar utang. Jadi saya kasih harga 400.000. Ece wae hese bayar hutang. Komodi bestina, ya sarua we hese bayarna. Omatnya Cenis, tapi mah gak mau tahu kalau bayar uangnya di Cenis. Soreang tapi kudu nagih-nagih ke Cepitri. Tahu kan hubungan artis sama Cepitri? Kredit. Tangcut. Hayu kredit. Nur, Nis, Cah Haji, ngaran dina amplopna, ngaran kampung urang atau ngaran pribadi? Yang ngaran pribadi atuh, da ieu mah undangan oge masing-masing. Da ieu mah mere nage kanu hajat, lain keur iuran kanu gering. Ari maneh mere sabaraha nu? Urang mah mere 50.000 we. Urang ge sarua 50.000. Cah Haji mah 100.000 we, ari maraneh mere 50.000 mah. Wow.
Ada tuh kurang aranan. Kadieu abi oge acan. Ini ya. Ayo atuh ah, geus kaburu hujan kayak mas kedeng deui mah. Ayo. Ikutin masa tadi arangan tadi teh nempo teh. Heeh. Murad. Heeh. Uang tempo yuk. 10.000. Paling tadi arangan heeh. Cak. Cak. Iya Murad. Aduh. Paling tadi arangan da di sini 10.000 kan emang.